Woi, lagi Aduh, santai eta kawan. si Uwa kabaleganana heran. Tadi kurang ada gua di dia kesel, aya berenang 3-4 jam ada gua di dia. Si meluk weh. Di cita mata kopi meni lila kieu ampun dah. Heran budak. Ya, nya ka mana hungkul wae tadi teh. Aduh, pas gitu we gampangnya. Pan meureun ka fotokopi teh kudu ngobrol heula meureunnya. Kudu ieu heula mah nya sok ayo aslinya. Apaan berenang asa ku banget teh nya ieu teh ka mana tawareh deui. Teh ka teh ngan hiji-hijina kieu mana fotokopina. Butuhna teh 4 urang teh. 5 jeung ieu teh. Nangan hiji teh. Atau mau kasih adat-adatan heula tenang we. Atuh tinggal dikirim meureun gampang nong hesena ka UA. Tinggal Make kudu opat dikirim. siki deui dikirim kana HP. Lain fotokopi eta mah kopi anu dipoto lain ieu titah difotokopi ke tukang fotokopi dijieun 5 lamar tah. Jadi jeung ieu teh 5 lamar. Itu naha jadi fotokopi kitu, foto di kopi eta. Bener-bener aing mah. Coba eta menang ninyu deh. Ampun deh ka si Uwa. Bulu ya balikan deh ah. Nah, ontek kira sing bener atuh dititah teh heran deh ka. Ya, balikan jadi 5. Lain kopi nu dipoto lain. Iya mah lain eta pokona mah eta fotokopi ka tukang fotokopi. Oh, Sugan teh kopi anu dipotong gitu. Ampun, di kos bolon wae heran. Eta jeung buru ini teh ka ditu boro mah di danagoan kurang di dia lila salila lila. Lain kopi nu dipoto lain. Iya mah kopi-kopi sagala lupa nah. Oh, gaya. Saya tanya. Aduh, dekat. Aing pan aya duitna eueuh. Mana dekanya? Ai tadi ka manakeun? Beak dipake ngopi meureun di ditu. Oh, kawan kudu. Ampun. Ai Sugan teh da kopi anu dipoto pan nyata heuh. Genre pan jadi we kieu. Ampun, dek kudu. Eta moto kopi tika tadi 20.000. Ta eta goceng eta mah kudu mahi. Tadi 20.000 nya aduh di kabeakna. Boro-boro pulangan. Lain kopi lain. Lain eta burujung ah jadi Gaya heran teh. Ampun, Wistin Agung pas bolona dititah teh. Oh, kabaleganana.